Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikri. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah. Wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Wa qala nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nasu kulluhum min adam wa adam min turab la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa. Al-hadis. Wallahu a'lam bi muradihi wa rasuluh. Hadratil mukarram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para kasepuhan, para tokoh-tokoh agama alladzi lam yuzkar ismuhu, anu teu tiasa disebatan namina hiji-hijina. Namun insyaallah pengirangan rasa hormat, rasa tanzim, rasa mahabbah pribados kamarantena urang doakeun leuwih ti heula mugia para alimil ulama, para kiai, guru-guru urang sadayana sing paranjang yuswana, amin. Tambih-tambih kasehatanana, tambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih milik rezekina, tambih-tambih santrina. Mugia para santri anu aya di dieu termasuk putra-putri urang sadayana sing muncul aya anu janten penerusna para alimil ulama, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pribados ngaraos bingah amar watasuta, bingah nuka giri-giri, kabingah jeung kabagjaan abdi teu tiasa diukur ku carita sanajan sakumaha endahna bahasa. Wira alhamdulillah jauh di Jugjug agang di Teang, pribados anu linggih di Kampung Pondok Bitung, Desa Sukaharja, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, biasa sumping silaturahmi sareng wargi jamaah kampung naon ieu teh? Balida. Angka tadi tabuh 1 di Bogor, alhamdulillah dugi ka dieu sekitar maghriban. Kalayan doa di para wargi sadayana berkah salamat aya halangan naon-naon. Niat kuring saja silaturahmi, mugia silaturahmi abdi tiasa ditampi ku wargi balida di dieu bari ditampi. Sakali dinaros bari ditampi insyaallah. Niat kuring saja silaturahmi punten bisi boga sasangkaan anu sajen, bisi boga prasangka anu lian. Naon sababna ce Kang punten kuring teh di luar mah ayeuna teh keur digosipkeun nyeri kana hate ce panas kana ceuli cenah ge tong daek godang ki dalam muda ti Bogor mah tong daek naon sabab kadenge beja manehna mah cenah lamun ceramah ka mana-mana sok neangan amplop. Punten ka orang balida di dieu saya mau klarifikasi demi Allah saumur nyuhun hulu kuring ceramah tarasyak kana amplop mah demi Allah tarasyak kana amplop. Oh tarasyak kana amplop mah itu. Oda kuring mah ceramah ka ditu ka dieu punten ceuk kang sanes milarian amplop sanes tapi milarian dulur. Mana duit dan milarian dulur resya kayu loba dulur maka sugan we ku orang balida ku orang Majalengka ieu orang Bogor dianggap dulur mah yeuh tungtungna sok mere dukungan duit wae sia eta mah. Oh panjang dulur mah urang teh kudu siling dukung kudu siling rojo. Kayak di mana geus jadi dulur tulis siling dukung tah tungtungna sok mere dukungan. Ampun
nyawa duit deui wae. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abdi tiasa sumbing silaturahmi sareng wargi di dieu mudah-mudahan sing barokah lemur urang amin. Aparatur negara yang juga saya hormati, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurahna, termasuk Bapak Polisi, geuning aya Bapak Babinsa, alhamdulillah, urang doakeun mudah-mudahan aparatur negara, para pejabat pemerintah, para ais pangampih di urang anu keur ngaheuyeuh daya ngolah ieu nagara sing tiasa nuntun janten ieu nagara lembur anu baldatun thaibatun warabun ghafur amin. Keluarga besar DKM Masjid Jami Baitur Rahmannya, Baitur Rahman anu parantos ngayakeun di acara sebagai panitia penyelenggara, mudah-mudahan ieu pengorbanan anu parantos digaluarkeun baik harta banda tanaga emutan jeung sajabina mugia di dunia sing diwelas ku Allah kalian pembalasan nu berlipat-lipat ganda, di akhirat mugia sing janten catatan amaliah ibadah sampeureun jaga di yaumil kiamah amin. Purnama sadayana ibu bapak pemuda pemudi akin ini mang bibi wong tua wong anom nu saluhur nu sahandapeun anu sami kepribadian dipika hormat mugia ya Allah riungan urang sadayana dina ieu wengi sing ngajantenkeun cukang lantaran wasilah hiji mudah-mudahan urang sadayana sing dihampura dosa ku Allah nu kaduana sing dipanjangkeun yuswa dina jero taat ibadah ka Allah anu katiluna sing dibabarikeun milik rezeki pikeun bakal ibadah ka Allah anu terakhir nalika junduh kana waktu ninggang kana mangsa maut ngaranna mugia urang sadayana sing maut husnul khotimah netepan iman sirang Islam amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satajan pribados ngalajengkeun kana cariosan para lu di suhun hampura anu teu ningali nu di pamri bilih kirang tata titi duduga prayoga cologo sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa cawadah tutung dirita sacarana sacarana bilih aya cara nu kacandak ti desa nu kabanten ti kampung gajing jeung ti pakamitan bilih aya nu kasinggung kolbu kagen ringati kagebrag mana pribados nada hampura leuwih ti heula ka wargi balida di dieu bade ngahampura moal bade ngahampura moal insya Allah terutami ka para alimil ulama, para kiai, para kasepuhan hapunten pribados lain istilahna endog mapatahan kahayam nitah mujai kamari murageun cai kaluhur ngan ieu mah urang sami-sami ta'ziman wa takriman kana maulidna Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan maulid Kangjeng Nabi geus saaneh ku urang diperingati, betul. Tiap tahun ku urang diperingati peringatan maulid Kangjeng Nabi. Tahun kamari di dieu ngayakeun teu? Ngayakeun teu? Ngayakeun. Saha kiaina? Pokoknya. Poho lah kajena poho. Ngabahas naon? Oh, komo poho pisan eta mah. Unggal tahun ku urang diperingati peringatan maulid Kangjeng Nabi. Maaf, peringatan maulid Kangjeng Nabi bukan hanya di Balida saja, di berbagai daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Umat Islam, khususnya umat Islam yang ada dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana tepang sareng sasi Rabiul Awal sok ngayakeun peringatan maulid Kangjeng. Bahkan peringatan maulid Nabi bejana bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri oke sok ngayakeun acara muludan. Diceritakan ku Al Habib Jailani Asad dari Yaman, beliau menceritakan bahwa peringatan maulid Nabi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan di negara Libanon oke sok ngayakeun acara muludan. Terang ke Libanon di mana? Jauh Libanon teh tebih di luar negeri jarakna lamun di Balida ka Libanon saya pernah nguji Majaleng ka Libanon itu jarakna Kang geus hayang uninga Majaleng ka Libanon eta jarakna sarua jeung di Libanon ka Majalengka sarua eta geus moal gagal jauh Libanon teh hiji negara di Timur Tengah perbatasan antara Suriah dan Palestina. Di Libanon oge bejana sok ngayakeun acara muludan. Akan tetapi di Libanon ada satu tradisi nyaeta di mana ngayakeun muludan teh puncak tina eta puncak acara maulid teh panitia sok ngahaja nyeuneut petasan kembang api sebagai simbol kebahagiaan, sebagai simbol kegembiraan. Ari di dieu make kembang api teh. Oh teu kabeuli beuneuran lah. Di ditu masuk ngeuneuh petasan kembang api. Puncak tina puncak acara maulid ting jeleger petasan kembang api teh kaluhur sebagai simbol kebahagiaan, sebagai simbol kegembiraan. Singkat cerita,
di tengah-tengah umat Islam nu keur ngayakeun acara muludan aya budak awewe agamana Kristen ngiring muludan. Naon cenah? Budak awewe agamana Kristen ngiring muludan. Pan budak mah memang kitu tabiatna, di mana aya karamean sok pipilueun leres. Modal anak-anak orang punten bentar lagi tanggal 1 Januari anu bejana tahun baru, padahal itu tahun baru bukan tahun baru umat Islam, tapi eta tahun baru teh tahun baru umat Kristen. Tapi mentang-mentang rame di jalan anak orang geuning sok pipilueun leres. Bahkan orang balida mah bejana jeung indungna gitu. Milu tahun baruan nini pipilueun tahun baruan. Meni pantes nini tahun baruan niup tarompet nini niup tarompet beres niup tarompet paeh we. Udah rek naon ini gitu lah. Kadang-kadang ai urang nya Kang karena tahun baru sorangan teu hafal. Ai tahun baru 1 Januari mah lain tahun baru umat Islam, tapi tahun baru umat Islam mah tanggal 1 Muharram. Kadang-kadang urang kana bulan sorangan ge teu hafal. Ayeuna Rabiul Awal, terus Rabiul Awal naon? Rabiul Lahir. Naon aja? Tuh nih hati urang. Terus Rabiul Lahir naon? Jumadil Awal. Lahir. Rajab. Roah mah bulan Jawa. Bulan Islam nama Sya'ban. Puasa mah praktek ibadah nah. Ngaran bulan nama Ramadan. THR dulu aduh. Syawal. Syawal naon? Hafid. Tanyakeun ka orang Arab, ma huwa hafid? Bari ceuk manehna hafid isbaha kajepit. Terus Zulqa'dah, Zulhijjah kakarak 1 Muharram tahun baru umat Islam. Maaf, tahun baru kita 1 Muharram bukan 1 Januari. Tapi orang kadang-kadang sok pipilweun. Kadang-kadang kurang bangga ikut tahun baruan umat Kristiani. Bahkan maaf kalender anu nempel di imah urang bisi hayang kuninga tercantum nama-nama bulan dari Januari sampai Desember eta bejana ceuk ahli sejarah pun diambilnya dari nama dewa-dewa bangsa Romawi kuno. Januari diambil dari nama dewa Janus, dewa masa lalu masa depan bangsa Romawi kuno. Februari diambil dari nama Petrus, dewa penyucian. Maret diambil dari nama dewa Mars, dewa peperangan bangsa Romawi kuno. April diambil dari nama Dewi Afrodit, dewi kecantikan bangsa Romawi kuno. Mei diambil dari nama Dewi Maya, dewi kesuburan. Juni dari Juno, Juli Agustus kaisarna bangsa Romawi kuno. Julius Kaisar, Agustus Kaisar. September dari Septem, Oktober dari Okto, November dari Nepem, Desember dari Desem. Kabeh ngaran dewa-dewana bangsa Romawi kuno. Kadang-kadang orang bangga nempelkeun ngaran anak make ngaran dewa. Buktina lahir bulan Desember di ngaranan Desing. Aya teh Desi di aya. Bulan November Nopi, September Septi, Januari Jenny, Februari Febri, Maret Maerot Heuh mantak maaf tatanya ka Kiai merengaran ka anak teh. Ulah ieu mah dipapantes ku sorangan. Di Bogor mah aya ceuk Kang merengaran ka anak teh sok dipapantes ku sorangan. Merengaran ka anak teh kumaha singkatan indung bapana. Kabeneran ngaran bapana teh Abbas, indungna teh Kokom, berenang teh Baso. Oh mantak tatanya ka Kiai ka Ustaz. Tatanya palamun urang tatanya ka Kiai, Pak Kiai, Pak Ustaz. Aya naon eceuk? Abdi teh alhamdulillah cenah ge katitipan deui urang kali istri pameget eceuk. Tah eceuk upami ka putra pameget tempelan ku ngaran Muhammad, Ahmad atawa Mahmud ku jenengan Kangjeng Nabi. Kenapa? Karena orang anu katempelan ku ngaran jenengan Kangjeng Nabi ke di akhirat teh dispesialkeun Kang. Dispesialkeun ke di akhirat teh pan ke di absen urang ku malaikat di akhirat teh. Ku malaikat di geroan. Ngaran maneh saha? Abdi, oh nah, Muhammad Yusuf, oh ayah Muhammadan paling dia, ayah mana saha? Ahmad Fauzi, oh ayah Ahmadan paling dia, ayah mana saha? Joni, saha? Joni mati itu tuh nyelapun,
Muhammad Joni malaikat oh ya Muhammad dan aku balik ini mantap sih bener katanya kaget katanya ka Ustaz kehadanya di Januari bukan tahun baru umat Islam tapi eta mah tahun baru na umat Kristen tapi teu maidokeun watak budak di mana aya karamean sok pipiluheun leres. Begitupun yang terjadi di Lebanon ketika umat Islam mengadakan acara maulid rame ngayakeun acara muludan budak awewe agama Kristen ngiring muludan. Singkat cerita cunduk waktu nu dipandang rahayu prataning mangsa nu dipandang utama nete wanci nu dipandang mustari tiba kana waktuna puncak dina eta puncak acara maulid panitia teh nyeuleut petasan kembang api ting celeger di petasan kembang api teh di luhur ngan bejana punten aya hiji petasan kembang api anu pangbadagna lain ngajeleger ka luhur tapi nyasar pas kana mastakana eta budak Kristen. Mastaka terangnya naon? Mastaka naon? Oh sirah teh kasorangan kabatur mah mastaka. Kahade eta teh una kusuk bahasa, da bahasa Sunda mah aya una kusukna beunghar bahasa Sunda mah lamun mastaka kabatur, lamun kasorangan sirah, lamun kahayang hulu. Ulah salah nerapkeun kadang-kadang urang sok salah nerapkeun ban aduh aing liat hulu. Pas ada teh cik kudu kusuk bahasa mah cenah hayang lemes aduh abdi rieut mastaka disalahkeun cik kudu kusuk bahasa mah tetep we rieut sirah kasorangan mah kudu kusuk bahasa Sunda teh mantap Sunda mah beunghar ceuk jigana sadunya pangbeunghar-beungharna bahasa Sunda sarupa bararupa Sunda mah leres sok dahar terus teka itu dahar daang tuang neda emam naon deui boga wadang nyatu laladok jajablok tenggek beranghakan loba bahasa Sunda mah napikeun ka nagog di WC bahasa Sunda mah seueur nagog di WC yang ngising naon deui gila aya deui margai bobos adorat di Malingping Lebak Banten. Saya pun kaget ketika ngaji di daerah Malingping Lebak Banten di itu mah lamun ngising teh ya lamun nagog di WC teh di Malingping mah bahasana ngajendil. Oh, aku bahasa aku loba gitu nya. Jadi mastakana ieu budak awewe teh kahantam ku petasan kembang api ngajeleger pas mastakana eta budak Kristen cing kuring rek nanya ieu keur nyaritakeun tentang keajaiban maulid Nabi kira-kira ieu mastakana nu kahantam petasan kembang api anu pangbadagna ngajeleger pas mastakana kira-kira kumaha kondisina eta budak cedra atau moal cedra atau moal aduh ngomong cedra jawabannya adalah jawabannya adalah cedra rusak sirahna ngocor getih tina mastakana bahkan pada harita langsung sadar langsung koma tidak sadarkan diri atau langsung ieu budak teh dibawa ke rumah sakit di Lebanon ternyata hiji rumah sakit kita aya nu sanggup nu mampu pikeun menanganina karena parah yang luar biasa anu pada akhirna di rumah sakit teh manggil ka indungna ibu wayahna ieu budak teh kudu dibawa ke luar negeri kami teh sanggup kami teh mampu dibawa ke mana pak dokter wayahna anak ibu kudu dibawa ke negara Amerika sebab di Amerika mah peralatannya lebih canggih dokternya pun lebih ahli jadi singkat cerita ieu budak awewe teh dibawa ke negara Amerika ditangani langsung ku dokter di Amerika ai barang teh ditangani ku dokter di Amerika takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar singkat carita ieu budak teh mah bangkona tuh euy mati oh pupus meninggal dunia atau laporan ieu dokter teh ka indungna budak ibu pangapunten abdi teh ikhtiar maparantos usaha mah enggeus ibu tapi takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar putri ibu teh anu simpati itu makaning perlayam maot ngaranna ieu indungna budak ngadangu ieun anakna maot sedih moal
sedih moal lain sedih dari kang di ngajerit maratan langit ngociah maratan jagat di hiji sisi manehna sedih di hiji sisi manehna nenden rasa ambek rasa geuleuh rasa benci ka saha benci ka umat sebab gara-gara umat Islam ngayakeun muludan anakna jadi kahantam kebetasan kembang api dugikeun ka maotna anu pada akhirna ieu indungna budak teh jejeritan pokna teh jeung ieu indungna budak ya Muhammad aina anta ya Muhammad di mana anjeun Muhammad wa anta tud'an nubuwah anjeun nu geus ngaku jadi nabi anjeun nu geus ngaku jadi rasul unzur madza fa'ala ummataka ila binti fi yaumi ihtifali maulidika tingali ku anjeun Muhammad kalakuan umat anjeun gara-gara umat anjeun ngayakeun muludan gara-gara umat anjeun ngarayakeun poe kalahiran anjeun anak kaula perlayatan padaya maot ngora-ngora tanggung jawab anjeun Muhammad jadi minta pertanggungan jawab ka Kangjeng disabaran ku dokter teh ece sing sabar ku orang Amerika nyebut ece sing sabar ce ulah jejeritan daripada jejeritan mah tenangkeun ai cai-cai mada aya ece sok dileut heula beh tenang dileut kumaha ece rasana rasa sing sabar ece da kumaha deui ari geus takdir mah ayeuna mah mendingan ya hay urang pileuleuyangkeun putri ece urang tingali urang urusan di kamar operasi da kumaha deui ari tos maot mah ece urang pileuleuyangkeun urang urusan urang bungkus atuh ieu indungna budak ngagidi ka panto kamar operasi bari tetep dina manahna gegerencem Muhammad tanggung jawab Muhammad gara-gara umat maneh anak aing mau tanggung jawab Muhammad aing buarang teh dugi kana pantoh kamar operasi dibukakeun pantona aya keanehan aya keajaiban lamun cek dina wayang mah ieu si indungna budak teh mijar meneng-meneng Gusti petengnya teh merah mijar meneng-meneng Gusti petengnya teh merah hatenera ngaulang ngaraga menang ngajentul ngahulung balung lir ka dia Badra Herawan Badra maning mega Herawan maning bulan kaget ningali putrina nuju calik bari kayaan jag-jag waringka subhanallah ai barang dibukakeun pantona teh budakna teh nuju calik bahkan mastakana nu tarina hancur ruksak ngadadak sae deui rapih deui atuh ieu indungna budak oge setengah teu percaya neng putri Umi nembalan ieu budak teh Umi tutupan pantona Umi bisi keluar jalmina saha geulis sadaweuh saha Umi tutupan pantona Umi bisi keluar jalmina saha geulis sadaweuh saha aduh Umi tadi aya jalma nu kasep ngalempereng koneng deta teu sampe rupa ade berwibawa gagah perkasa pamenteuna oge caang lir ka dia bulan purnama saha geulis saha aya junjunganana umat Islam Umi aya nabina umat Islam si horeng teh sumping Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad tadi sumping ka di Umi dicabak masakan neng diusap masakan neng lir malam tumraping api sajenuh metu saucap nyata harita dicabak ku Kangjeng Nabi harita kene roh neng nunggus aya di luar jasad sup-asup deui kana ieu jasad masakan neng dorina hancur ruksak oge ngadadak sae deui rapih deui tanggung jawab Kangjeng Nabi hadir. Ini salah satu keajaiban Maulid Nabi yang diceritakan oleh Al-Habib Jailani Asatiri dari Yaman. Naon hikmah Nabi ke urang punten. Ia indungna budak agamana Kristen jejeritan minta pertanggungan jawab ke Kangjeng Nabi sebab anaknya jadi korban muludan Kangjeng Nabi hadir tanggung jawab atau komo urang umatna
satu koma urang umatna ayeuna urang ala kadar korban harta, korban tenaga, korban emutan, korban waktu sejak takzim takrim kana maulid nabi ulah keung jeung ulah sieun bakalan diganti ku Allah leuwih ti kieu amin. Bahkan bakalan jadi sebab urang bakalan diselamatkeun ku Allah di dunia wal akhirah kalayan keagungan kemuliaan Kangjeng Nabi amin. Ya Allah ya Rabbal ayo sugan teh seprit tisu geuning. Oh kajeun. Mantap maaf cek karena muludan teh signyaan ulah ieu mah kadang-kadang maaf datang bulan mulut panitia sok ngederan ka ieu mah euy ceuk mawa emap warna hejo teh geuning nya bari ka katok kana panto Dende bojo teh waduh panitia awah jalamana ayo manehna lain jelema juri kadang-kadang sok aya kang eta ceuk nu korek-koretan kana muludan buat nitikeun bahasa kan jadi anak neng aya naon mah ayeuna teh poe minggu ari kitu sok aya panitia muludan sok nagihan aya kitu kunaon ke neng nu majunan bejakeun mama heuh nya mama rek mana juput di dapur datang panitia teh Waalaikumsalam neng ari mama aya saur mama oge lamun aya bejakeun Allah kumaha ieu teh cek mama oge lamun aya bejakeun Allah ari mamahna aya aya mama di dapur geus nyumput korek-korekna kana muludan tapi insyaallah di balida mah bejana kompak balager kana muludan insyaallah deudeuh teuing ceuk kang dicontohan ku Malik Muzaffar masa kali ngayakeun muludan bejana 5.000 ekor kambing yang dia sembelih 10.000 ekor ayam puluhan ribu hidangan makanan bahkan uang yang dihabiskannya pun bejana 300.000 dinar lamun dirupiahkeun mah kiwari kirang langkung 14 miliar sakali muludan 14 miliar cing kuring rek nanya muludan ayeuna di balida beak barang miliar beak barang liar tapi insya Allah liarna dipake muludan bakalan jadi sebab ya orang bisa sesarengan sareng Kangjeng Nabi amin. Kenapa? Karena sing gede pangharapan sing gede keyakinan orang rumasa sholat orang goreng orang rumasa puasa orang goreng orang rumasa zakat orang kadang-kadang kilo tara orang kadang-kadang rumasa sedekah orang hayang ke alam kubatur tapi sing gede pangharapan karena kita cinta kepada baginda Nabi ngalangkungan peringatan maulid Nabi orang bakalan menang syafaat Kangjeng Nabi sasarangan sareng Kangjeng Nabi amin. Dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada baginda Nabi ya Rasulullah aya naon mang abdi rek nanya naon iraha ya Rasul terjadi da poe kiamat teh ieu lalaki nanyakeun iraha terjadi kiamat ke Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi maaf mang ulah wakan nanyakeun poe kiamat ulah norek nanya ka mamang emangna mamang geus boga bakal naon pikeun mayunan poe kiamat ditanya model gitu ieu si lalaki nembalan rumaos Gusti abdi mah salat teh jauh tina husukna rumaos Gusti puasa abdi mah ala kadar nahan haus jeung lapar unggul jauh tina nu disebutna kaful jawarihi anil asam teh jauh abdi rumasa zakat kadang-kadang poho jeung tara abdi rumasa sodakoh hayang ke alam kubatur tapi abdi boga modal cinta geuleuh kasalira anu luar biasa maka apa jawaban Kangjeng Nabi baginda Rasul ngajawab anta ma'a man ahbabta anjeun bakalan sasarengan sareng jalma anu dibiga cinta ku anjeun jadi urang ngayakeun muludan sejak cinta ka Kangjeng Nabi mudah-mudahan urang di akhirat bisa sasarengan sareng Kangjeng Nabi amin ya Rabbal nya urang tingkatkeun cinta urang teh ulah sempet sakieu wungkul urang tingkatkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi teh memeh kuring luruskeun kuring rek nanya heula leres cinta ka Kangjeng Nabi cinta ka Kangjeng Nabi cinta urang tingkatkeun cinta urang ka Kangjeng Nabi sabada muludan kenapa? Karena maaf bohong jelema ngaku cinta lamun eueuh buktina
bohong jelema ngaku cinta lamun eueuh cirina sehingga ditauki dan ulama lao kana hubuka sadiqal atota. Kalau orang yang benar-benar cinta maka ia akan mengikuti orang yang dicintainya. Innal muhibba lima yuhibbu muti, karena sesungguhnya orang yang mencintai itu akan mengikuti orang yang dicintainya. Jadi tegesna cirina jelmaan cinta mah nyaeta daek nurut jeung nurutan. Naon cenah ciri cinta teh? Daek nurut jeung nurut. Contoh kakak bogoh mah sok nurut da cinta bener. Dititah ku indungna meuli gas jamedud, tapi dititah ku kabogohna nyayang aya naon yang jemput aku yang aku lagi di mall. Oh siap yang gesit ku kabogoh mah nurut bener. Bener teh Ca? Ca bener teh Ca? Wah ceuk sarwana pan keur bobogohan mah lah datang ke bogohna pipina oge dempul 2 cm setengah meni kandel kelek disemprot reksona make kispray kecas nah ayeuna kelek bau naga heuda urang mah maaf Kang nya pamajikan urang mah sok salah kaprah eueuh punten eueuh sok salah kaprah punten dina kitab Ukudul Jen dibejakeun wajibna dan awewe teh hareupeun salah hari ieu mah hareupeun salah kos curi buuk cawi gue dibonggot make karet nigang salakina ngabelai teh jepret kana panon ada beureuh teh beureuh sing karunya ka salaki buatan beureuh panonna BH make paniti amin amin nojos teh nojos nyeri katojos ku paniti heuh urang mah kitu nya Kang pamajikan urang gadang-gadang sok itu sok loba sikap secara geura anyaran mah rek sare disemprot make minyak seumit ayeuna mah boro-boro rek sare teh make minyak seumit kalakah make autan atuh diletak teh pait eta komo Kang pamajikan uing mah make hot cream atuh diletak teh lada meuni seuha ngaletak pamajikan heuh ayeuna mah kitu teh cara geura anyaran marek sare gosok gigi heula beh seumit heuh teh ayeuna mah boro-boro rek gosok gigi rek sare teh kalangkah ngadaang sebelah atuh dicium teh bau cingur heuh teh cara geura anyaran mah hayang hitut oge era impet-impet permiosnya neng bade ka pawon heula nyaho ngadon hitut sia hari ayeuna geus jadi salaki boga anak 2 jeung 3 hayang hitut di dapur salakina di kamar ditatahan papa dakwaan wah kasalaki oh ayeuna mah icu punten kadang-kadang ku hayang kopi ge hese kadang-kadang mah mama neng panjenengan kopi ari gojlong teh ka dapur dibawa jeung termos-termosna hieun sorangan ogo sia kolot-kolot ogo aya ngesong-ngesongkeun jeung termos-termosna aya ojo berenang lihat padahal lamun cinta kudu daek nur ciri na jelema cinta teh daek nurut jeung nurut contoh deui budak mora lamun cinta ka Iwan Fals sok nurutan gaya Iwan Fals di kamar masang poster Iwan Fals make kaos Iwan Fals kangaran ngaran Memet jadi ganti Memet Fals udah cinta ka Iwan Fals bapak-bapak gini bapak-bapak lamun cinta ka Roma Irama sok nurutan gaya Roma Irama aya bodegan eta bapak oge ngadadak neangan cah meong hayang di bodegan da cinta ka Roma Irama ibu-ibu gini ibu-ibu lamun cinta ka Inneke sok nurutan gaya Inneke make jilbab nyekek bohong ibu oge sarua nurutan make jilbab nyekek bohong kan orang balida mah teu bisa make nak nyekek teuing ngapain udah mah sok salah kaprah deui wae maaf ari gaya muslimah tapi sapotong aya luhur ditiung ka handap calana meraj aya gitu aya akhir zamannya Kang maaf ibu wanita itu mulia wanita itu lahirna Kangjeng Nabi diangkat darajatna baheula memeh lahir Kangjeng Nabi awewe teh hina bahkan diceritakan ku Siti Aisyah mah ada
yaitu sebelum lahirnya baginda Nabi ada satu pertinggahan yang disebutnya pertinggahan istibdo, pertinggahan bibit unggul eta kuhina-hinana awewe diopar-opar kos bola disebutna pernikahan istibdo. Contoh ibu nikah jeung Mang Memet, punten Mang Memet, punten ai burusut teh meureun digawean ku Mang Memet hamil euy teh burusut boga anakna teh awewe ngarasahina boga anak awewe dioper ibu teh ka Mang Oman. Bisa di ka Mang Oman dah, jeung Mang Oman mah lalaki dioper ka Mang Oman digawean ku Mang Oman reuneuh burusut deui anakna teh awewe deui wae. Ah deui ceuk populahan Mang Oman ge awewe deui dioper deui ka Pak Opai. Dioper kabagian Pak Opai. Dioper awewe teh ke sekolahina awewe teh. Ayeuna akhir zaman dimurah mareh deui awewe teh. Dimurah mareh deui jalan lil awewe teh ayeuna tugasna ibu-ibuna nini ayeuna jalan lil nini amit-amit nini jeril gila nini miluan senam salah nini miluan senam pakai celana legging gambar Hello Kitty nini eta aya Kang nini jendil aya nini jendil datang ka salon kecantikan ceuk dengekeun ieu mah tuh ceuk urang kitu nya rek naon nini ka salon kecantikan rek naon ceuk urang ieu mah maksakeun maneh mas aya naon nih nini teh kulit teh hayang kararancang deui jendil ceuk ka salon kecantikan teh atuh nini sing mikir kulit tariput kitu mah disetrika ge moal bisa jang akalan ini teh hayang kencang deui kulit teh ujang nyaho teh ina keresek naon eta keresek duit 200 juta oh lamun make duit 200 juta mah bisa kencang deui jang bisa 200 juta mah kumaha jang carana ngagoler sini nih teh di akalan kumaha carana kulitna kararenceng deui akhirna dibetot kulit dihandap ka luhur bener kararenceng deui ngan dina kulitna lumpuh ka pendul kapalan di talian pakai karet tuluy di tiungan cek sini teh alhamdulillah ya Allah cenah ge kararenceng deui ari ngeunteung reuas dina gado na aya jenggotan si horeng teh kudu dihadap ka betot udah jararan mila we teh tapi mudah-mudahan dia masih saroleha amin ya rabbal salah kaprah cinta teh kana model kitu akhirna nurutan kana model kitu sebab da memang ai cirina jalma anu cinta mah nyaeta daek nurut jeung nurut. Contoh deui kuring disebat ki dalang muda di mana lalakonna beja gentong kieu saleresna ka ari modalna mah tina cinta euceuk. Jadi abdi cinta resep karena budaya Sunda khususnya karena wayang golek itu dari kecil, dari usia di bawah usia saya 5 tahun. Kenapa saya berani berbicara di bawah usia 5 tahun? Sebab abdi emut waktu pun rama tilar dunia abdi digantungkan ku apa teh ku sepuh ku pun rama teh ketika itu usia saya 5 tahun. Nah abdi emut waktu pun rama masih kene jumeneng da bayangan mah aya kene asa-asa apal kuring teh sok dijajak ke pun rama teh nonton wayang golek da pun rama ge karitang resepna kana wayang golek kusabab dileutik kuring sok lalajo wayang golek akhirna timbul we rasa resep cinta kuring kana wayang golek kusabab cinta teh datang we cirina nyaeta daek nurut jeung nurut akhirna kuring teh dileutik sok nurutan dalang sok gegerman jika dalang. Bahkan kuring keur SD kelas 3 SD pernah ngalalakonkeun nyaeta cacaritaan lalakon kumbakarna gugur antara Dasamuka jeung kumbakarna di payuneun renjang-renjang kuring sakolahan mantap kuring teh ku babaturan sok disebut sidalang eta teh ngaran panggilan sebenarnya sidalang teh aya nasib kuring jadi mubalik akhirna nempel eta ngaran teh jadi welakob kana panggung disebut teh kuring teh lamun ceramah teh disebut kidalang muda teh meureun ayeuna meureun 20 tahun ka hareup mah kidalang peot
makana kuring lamun ceramah eta sok diselingan heula ku ngadalang keur nembongkeun ciri eta oge tergantung persetujuan jamaah jeung panitia di dieu. Ari di dieu wios ngadalang heula bade ngadalang heula bade moal ambek moal pundung moal nyawer moal jadi we udah segala moal aja urang ngadalang heula we salitnya ieu mah keur nembongkeun ciri isi panasaran salit we salit ngahampura tadi panitia kantos nanya teu dicandak wayangna datara aya nyandak wayang mah pernah nyandak wayang ngan meureun da apal panitia ge meureun aing make wayang mah hargana beda aduh pan mahal wayang teh jutaan teu percaya ka jelekong ka giri harja 3 ka jelekong wayang kolek saya itu koleksi di rumah ada puluhan eta hijina teh jutaan hargana mahal boleh teh mataknya kuring lamun aya panitia nu titah ceramah make wayang riweuh euceuk riweuh lain kuna naon paura lecet na mobil oge pan heurin na mobil teh teh heurin ku golek pan efek nah cilaka lamun mobil heurin ku golek tungtungna besek saeutik mantap aja ya mah teu make wayang tapi sirek dipinuhan gitu nya urang adalah heula saalit teh ieu nya keur nembongkeun ciri bisi penasaran urang kaluarkeun suara sahanya saha saha we kumaha lah Batara Guru Resin Rada jeung Gatot Kaca dina lalakon Jabang Tutuka dawukeun jempe ulah yang calangap moal jadi ngadalang ngahaja-haja memanggil wayang golek mahal ratusan juta komo keur aya kene abah mah almarhum ka Bogor hungkul ge harita 4 tahun yang lalu 150 jutaan ayeuna adadan sareng ayoga putrana bisa nego 80 mahal golek teh mahal ayeuna mah sedang lah sakieu mah kurang adalah saeutiknya kurang keluarkeun suara Batara Guru Resin Rada jeung Gatot Kaca dangukeun jempe ulah wakaseuri atuh eta teh keur manggil hodang can nepi geudeung Batara Guru Resin Rada jeung Gatot Kaca dangukeun jempe sakedapen batang wangsul margani pun batang pun gali alis manis melas melis lelei kedeg pangandika isang hiang otipati ngandika Batara Guru dakan kiswan Kakang Pancin Rada aladala iya Batara Narada kapayun ka calikna yayai tiris asa taya pisimboten hardang asa taya pikipasen keeng asa eueuh pibaturan hirup dina dangat ayeuna kapayun Kakang Pancin Rada aladala nun adik guru puputon kembang kadaton sembaheun para dewa baja adi iya bantuan atuh nongnengna gawe haluleng dah jempenya Kang kumaha itu tingali di sawarga maniloka tingjarit para widadari tingkarocat para dewa ngamukna luar biasa naga percona nangking cek ramalan kumaha moal aya nu bisa ngelehkeun ieu naga percona iwal ti hiji budak ngorah ti nagara Pringgandani tegasna Gatot Kaca mana Gatot Kaca nakang parantos disusulan aya di pengker adi kapayun hidup Gatot Kaca Jabang Tutuga aring bisu tapi lawan naga percona kaharut bae Gatot Kaca beda deui suarana ti Gatot Kaca nama ge seuri eta teh ciri khas lamun Gatot Kaca mah Jawa Barat teh ngagerem simbolna Siliwangi meong lamun Gatot Kaca Jawa Tengah sanes ngagerem tapi nyoy gitu Gatot Kaca Jawa Barat mah ngagerem simbol Siliwangi meong
ngaturkeun sumasungkem kuhuyuk panjenengan Sang Hyang Patipati Jagatnata Batara Guru diterima puja stuti hidup jauh di Jugjug anggang di teang hidup di Bogor ka Balida Majalengka teh geuningan teu disuguhanna ieu na meja dengan sakieu we eueuh nanaon bisi hidup boga kahayang mangga ulah rek di dinding kelir gendang siloka gara bejer beaskeun kasep palai naon kumawi putra Gatot Kaca teh aya di pikahoyong hayang naon hayang nenen hayang naon nenen nenen oge can dijieun ku panitia nu aya we heulaanan kumawi beda kumaha ampun paralun putra lain mereka banding kumaha kamari mah putra ngaji di daerah Garut kumaha di Garut mamejana teh lain buleun kieu panjang mantap dina meja teh nembrak segala aya nenen aya kopi aya sprite aya Coca-Cola aya di dieu mah eueuh sprite-nya kamari mah nembrak segala aya bahkan daangan ge nembrak dina meja teh naon hungkul gadaangan nu nembrak teh cauna aya dodol aya ranginang aya rangining aya bugis aya ari eta kadaangan nu loba teh dikamanakeun diceresekan wae balik nah hayu ngadalang teh jadi ngaco kieu dabongan urang nyawer eta Batara Guru Resi Nerada jeung Gatot Kaca lamun suara Semar beda deui Semar mana da ngabrewek ge Semar mah amuing ucu baja teh bisa tepang jeung orang Balida di dieu didoakeun ku nu haladir sing barang jahirupna eta Semar teh Semar saha si cepot mah mahal si cepot mah kudu aya nyawer heula kakara keluar si cepot tapi kamari mah Kang kuring keur ngaji di komo di daerah Banten ujung kulon di ditu mah resep di ditu mah RT RW lurah DKM jamaah teh nyalalawer nah di ditu mah hiji acan kajeun lah kajeun tebawan ogeun duit meureun bade si cepot bade ngasa gedeung ya Sampurasun alhamdulillah deuleuy dewek bisa panggih jeung orang Balida di dieu deuleuy bebelaan aing teh jauh-jauh di Bogor ka dieu deuleuy kuduna mah dewek teh ayeuna teh ka Cirebon bener dewek teh ayeuna teh ngan bebelaan we dewek ka dieu heuda dipikir-pikir rek naon aing ka Cirebon modal eueuh mendingan ka bubu ka dieu heuh cak kitu deuleuy urang teh ayeuna keur harengheng ku dedengian pajejeut kudu deuleuan deuleuy hargaan nararae lauk pauk naik sayur mayur naik dan susu we nu turun tema bagi kone bagi turun heuh sakitu we dimangkon mah nya saeutik we ngelingan urang teh deuleuh hirup di dunia teh moalila hiji mangsa bakalan pinangging jeung poe akhir nu ngadung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingareunana sing gede kaelingan deuleuh urang mah manusia beda jeung sato jelema mah deuleuh sato mah paeh ala kadar bilatungan tapi manusia mah iwal di bilatungan teh bakalan pinangging jeung balitungan nu ngandung harti perhitungan melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng melak hade buah hade melak goreng buah heuh kitu deuleuh ci areling sakitu we di mangkon mah nya parennya sanes di sono pamitan sanes peusenan tutup lawang sigotakan geus 11 lewat teruskeun ieu teh teruskeun urang balik deui kana inti yen cirina jelema anu cinta mah nyaeta daek nurut jeung nurut tadi kompak ngajawab cinta cenah ka Kangjeng Nabi maka lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi tanya kana diri sewang-sewang geus nepi ka pelemah mana urang nurut ka Kangjeng Nabi teh urang anu unggal tahu ngayakeun muludan
yang setiap ditanya cinta ka Kangjeng Nabi ngajawab cinta geus nepi ka pelebah mana urang nurut ka Kangjeng Nabi teh. Maka pada malam ini saya akan sampaikan satu hadis saja anu mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa nurut ngawaro ka Kangjeng Nabi. Amin. Iya hadisnya singkat tapi padat, padat tapi singkat nah iya hadis mencakup karena segala aspek kehidupan. Apa dauhan Kangjeng Nabi, naon sabda di Kangjeng Rasul. Kangjeng Nabi ngadau ittaqillaha haitsu makunta. Saeutik hadis lama dauhan Kangjeng Nabi kudu tara rakwa anjeun ka Allah di mana wae anjeun ayana. Jadi Kangjeng Nabi teh nitah naon ka urang? Nitah naon ka urang? Nitah takwa. Maka lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi, yuk urang udak ieu makom katakwaan. Sebab ieu teh parentah kahayang Kangjeng Nabi. Urang udak ieu makom katakwaan. Ngarah naon? Ngarah mulia urang mungguh Allah. Sebab mulia na mungguh Allah jeung mulia na mungguh manusia tangtos beda relatif. mungguh manusia mah kadang-kadang urang mah jelema nganggap jeung nyangka tuh Kang anu mulia mah jelema nu pangkat jabatan luhur anu boga jabatan mah pangkat jabatan mah aya waktuna aya mangsana pensiun ngaranna. Betul bisa boga sasangka ade cenah ge Kang anu mulia mah tuh jelema nu loba duitna nu harta bandana loba anu patalayah uangna maaf harta banda ge aya waktuna aya mangsana da maot mah moal dibawa sok dibawa moal ceuk ece gaduh gelang ayeuna ece maot gelang di bawah teu aya ece gaduh gelang teu atuh paingan di bawah bae ayo ece gaduh gelang teu kalungnya kongkorong gaduh kongkorong kalung kalungnya berarti atuh cincin ih anting lah anting ih sasalah kina sih aja kita buka anting aja. Oh iya mah anggapnya anggap ece gaduh gelang ayeuna ece mau eta gelangna di bawah henteu. Jawab di kamanakeun dia jual hebat bener hebat orang balida mah hebat geus kae bisa kene ngajual gelang kabayang pocong ngajual gelang sing balik atuh nembalan sing balik balikan ya bapak-bapak cicing jawab ku ibu-ibu sing bener si balik nembalanana ibu minangkana gaduh gelang ayeuna ibu mau eta gelangna di bawah henteu di kamanakeun kamanakeun jawabannya adalah tenyaho atuh moal nyaho pan ibu mah maot dikubur tenyaho mungkin gelang teh aya di imah di urusan kudu hirup lamun teu anakna ku salakina lamun salakina soleh bager meureun gelang tadi manfaatkeun lamun dijual ge dipake sedekah atas nama euceuk lamun salakina jendil mun salakina jendil coba mun salakina jendil dipake bobogohan deui bobogohan teh jeung babaturan euceuk dina grup WA nyeri hati aing mantap maaf cek lalaki mas Satya prank sok ibu mah maot sudah naikkan salakina maturan ibu saminggu ini kuburan naikkan mah saminggu tilu poe sapoe paling ala kadar ceriknya paling mewek datang babaturana Kang sing sabar tekuat lagi Kang itu aya anak mana kawin deui benar intina bahwa muliana manusia bukan karena harta benda bisi boga sasangka anu cenah ge Kang meureun muliana manusia mah ku sabab hade rupa geulis jeung kasepna maaf geulis jeung kasep aya waktuna aya mangsana semakin bertambahnya usia ka kasep gagelisan mah beuki murangan leres usia saya bertambah maaf anak saya sudah tua usia saya 33 tahun kasep saya murangan tapi kuring lamun ngenteng foto kuring berumur 17 tahun 17 tahun ceuk kuring bujangan mah kasep harita mah kuring teh kasep kabogo ge boga 60 lemah harita
Nah gini ayeuna kasep nangurangan usia bertambah nini mana nini kayaknya nini mana tinggali nini emang nini ayeuna geulis tuh nini ayeuna teu geulis kunaon nini teu geulis ayeuna sebab nini geus jadi nini atuh tapi lamun nini ngeunteung 50 tahun ka tukang waktu nini masih kan jadi gadis pan nini teh geulis bener kulit oge kencang keur gadis mah kencang kulit oge kencang susu oge digandong menang ulung kencang ayeuna mah tenjok kos nu benang dadar oh melapes artinya muliana manusia pun bukan karena hade rupa tapi muliana manusia Allah geus mere barometerna dawuhan Allah inna akramakum indallahi atqakum anu mulia mungguh Allah mah nyaeta manusia anu takwa maka urang udah ieu makom katakwaan ngarah urang mulia mungguh Allah beh dieuna ngarah ka tembok nyaan orang dia cinta ka Kangjeng Nabi teh bahkan maaf surga yang kita harapkan surga yang kita inginkan surga yang kita idam-idamkan maaf itu surga bukan untuk orang kaya surga bukan untuk orang miskin surga bukan untuk pejabat surga bukan untuk rakyat tapi surga uiddat lil muttaqin pikeun jalma anu takwa maka urang budak ieu makom katakwaan ngarah urang mulia ku Allah beh dieuna ngarah nyaan orang balida cinta ka Kangjeng Nabi teh nu jadi pertanyaan cenah ge Kang kuring teh hayang jadi jelma takwa ngancan apal jalan jeung carana bejakeun tos ya kuring tos saja bejakeun tos hoyong jadi jelma takwa hoyong bejakeun jalana dina kitab taklim pan geuning dibejakeun wa innama syariful ilmi liqaulihi wasilatan ila taqwa sesungguhnya daripada kemuliaan ilmu agama daek ngaji daek tolak ilmu daek masantren itu adalah jembatan pikeun nuju kana jalan katakwaan jadi tegesna lamun urang hayang jadi jelema takwa singgar tol kana ngaos singgar tol kana ngaji osok ngaraos osok ngaraji osok ibu-ibu nasok ngaos osok alhamdulillah bapak-bapak napunten osok pangaosan rutinani dia osok nah jepring nembal anak tarang osoknya osok kurang kali ngararaos deudeuh teuing jaina teh komo kurang kali urang mah eta sebagai penerus bangsa jeung agama urang anu kudu leuwih kencang ku urang dididik dina didikan ilmu agama kenapa karena miris sekali sekarang ketika saya tanya kepada anak SMP anak SMA ditanya rukun Islam teu apaleun rukun Islam acan miris anak SMP anak SMA ditanya rukun Islam teu apaleun rukun Islam acan meureun tara daek ngaji kamari mah kuring naikeun budak keur ngaji di daerah Baros di daerah Serang Banten naikeun budak hayang nyaho sok ngaji atawa henteu budak teh kasep kaluhur naik budak teh kaluhur osok ngaji osok tat nyaho rukun Islam nyaho sabaraha 5 wah benar gagah baraha 5 halus 5 sebutkan hiji ketuhanan yang Maha Esa saya namanya Pancasila goblok ya aya bener 5 nama Pancasila sih eta aya deui ke ngaji di Purwakarta naikkeun budak saruan asep kaluhur naik budak teh kaluhur sok ngaji oh sok nyaho rukun Islam nyaho sabaraha genep 5 sih rukun Islam mah genep tat nu genep rukun iman rukun Islam 5 ai mah yang genep goblok budak teh yang genep 5 genep penasaran dan lagi genap coba saya sebutkan gerak teh hiji benar syahadat kedua sholat katilu zakat taubat puasa kalima mulai haji kagenap naon balik deui ka Indonesia ai urang cicing wae di Arab pagawean tegablek dulur eueuh balik deui ka Indonesia dipikir-pikir guing benernya aduh arek naon urang di ditu euy geus beres mah urang ibadah haji balik deui ka Indonesia
Indonesia dulur. Oh bener genap rukun Islam genap balik deui ka Indonesia dihandap nini mung eleh Pak Ustaz naon nih rukun Islam mah 7 naon deui ini nu ka 7 naik pesawat ai urang rek naik ojek ka ditu irahan nepi na paeh manteng. Oh bener naik pesawat jadi rukun Islam teh nu ka 7 naik pesawat aki-aki bung eleh galapan naon deui aki daang ai urang moal daang paeh. Oh bener daang ada MC nambahan salapan tah naon deui nginum daang teu nginum sol. Oh bener tambahan boy kapalang 10 siang ngisi aduh nginum daang teu ngisi jadi aya rukun Islam tetep 5 singgara tol kana ngaji sebab ieu jembatan pikeun nuju kana jalan katakwaan urang hayang jadi jelema takwa mulai jarauh ti para alimul ulama singgara tol kana ngaji ibu-ibu punten di pangaosan rutinan kitu naon hah dinten Minggu tiap dinten aya gitu Sabtu Minggu ayo bapak-bapak punten pangaosan rutinan di dieu dinten naon dinten naon mereka ya malam Kamis malam Minggu bapak-bapak malam Minggu sok dulu lain kula lawan maaf kuring oge boga pangajian rutinan di majlis teh kuring boga pangajian rutinan bapak-bapak boga pangajian rutinan ibu-ibu aya karasa perbedaan anak karasa lamun di kuring mah ceuk kang pangajian bapak-bapak teh husuk kae hojempli nu aja deh kurduaan bari nuju ngalain hiji nundutan biasa mah pagahan karpet beda jeung ibu-ibu di kuring mah pangajian ibu-ibu mah rame ibu mah rame ngobrol aya rame ngawangkong tapi aya pelebah kompak mah terus terang lebih kompak ibu-ibu salut saya terhadap kekompakan ibu-ibu bapak-bapak mah eleh maaf abdi lamun ngayakeun acara model kieu kadang-kadang nyeri hate ka lalaki mah ka bapak-bapak kadang-kadang nyeri hate nyeun aya acara kosong kadang-kadang nyeri hate ka lalaki nyeun undangan 400 datang ku 8 urang nyeri hate olok undangan aing nyeun loba-loba teu cara ka ibu-ibu teu kudu nyeun surat undangan loba nyeun saja 8 undangan sebarkeun ka 8 majelis ngabring 800 orang resep ibu-ibu mah teu olok undangan ngan olok kejo daangeun teu gao komor lamun hadir sok awatas baturana meleng bebaskeun jauh meleng saeutik bebaskeun aya nu sok bebas-bebaskeun daangeun teu ngaji aya heuh teu naon teu bebaskeun aja komo kadaharan maulid nabi ya ieu kadaharan dibacakeun marhaban tadi geus dibacakeun maulid nabi maaf kadaharan anu geus eta kadaharan dibacakeun maulid nabi eta kadaharan barokahna nu luar biasa di mana eta kadaharan asup kana baham urang nepi kana jero patuangan urang eta kadaharan teh guguru bukan nya guguru bukan pametakeun hampura pikeun jalma anu ngadahar eta kadaharan buludan barokah mata aya kadaharan buludan saepeun teh saep bungkus barokah aing ngaji teh si bener ibu-ibu terutama maaf ulah ngawang kok kade regepkeun ari dia pun dan penguasa ibu-ibu dihijab teu di halangan ku hordeng jadi ibu teu tiasa ningali guru ibu apa bisa ningali ningali atawa henteu ningali nembrak kos kieu oh saya gitu guys saya ngan upami kuring mah di majlis dan kuring itu dihijab di halangan ku hordeng jadi abdi teu tiasa ningali jamaah ge teu tiasa ningali abdi jadi abdina jumput eta karena ada salah satu guru saya yang amanat seperti itu kasep upami ke hidup ngawurukan khusus awewe wayah nanya halangan ku hordeng abdi jamaah teu bisa ningali maneh naon sebab maneh mah kasep bisi baromoheun
mata kuring mah di halangan aja jadi kuring teu bisa ningali jamaah ge teu bisa ningali kuring ngan aya genahna di mana kuring rek gogoleran ge moal nyahun jamaah atuh perga halangan ku hordeng moal nyahun ngan kitu doang panyakitna pangarsa aya di halangan ku hordeng teh bingung ngontrol jamaah teh carana berapa skill karena saya mengisi di berbagai pengajian rutin ibu-ibu teh aya nu di halangan aya nu henteu aya di halangan di bajiseun kuring nu teu di halangan di rencangan di baca rencangan teu di halangan aya di halangan berapa skill geunaheun ngontrol jamaah teh geunaheun lamun aya ibu-ibu nu ngawangkong tinggal pelototan eraeun tapi lamun di halangan ku hordeng kagenahan awewe wiwir awewe teh di majelis sakim teh receh kadang-kadang maka denge kukuring ngomongkeun salakina aya teh Kang kuring pernah ngadenge eueuh aya kuring keur mutolaah heula memengah hanca di sabigireun hordeng teh keur curhat ka babaturan eueuh aya naon ceu pusing aya mah pusing ku saha ceu ku salaki eueuh mana keur salaki eueuh ngan nguseup we nguseup aya di dia salaki nu sok nguseup aya nu sok nguseup di dia aya dengekeun kalau sok nguseup dengekeun kalau sok nguseup nu nguseup mah pola aya kamajuan atuh heuh mah jiwa tiga cabur aing nguseup di wahangan nguseup di laut ataupun di kulah tanpa unsur-unsur judi itu tidak masalah ala kadar hobi anu jadi masalah aya unsur-unsur judi kumaha contohna mayar 50.000 ewang sarua balik beda-beda nu hiji 5 kilo nu hiji 2 kilo nu hiji 1 kilo nu hiji 2 beunangan aya unsur-unsur judi eta nu teu dibeunangkeun mah kumaha cenah ge Kang kuring mah da hobi kana nguseup teh atuh nguseup pola we naon salahna meunang 3 kilo timbang 1 kilona barang duit bayar halal anu teu meunang mah kitu aya unsur-unsur judi mayar sarua ari bebedangan beda-beda aya unsur judi teh laukna dipasang ditahar ku anak jeung pamajikan jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi tanaga pantes we anak urang pamajikan urang hese diajak bener teh da katempelan ku daharan gadaharan anu unsurna tina judi haram raden sok-sok gitu nah jempet kan kasih musuhan hamburanya hampura sok-sok omean kahareupna da urang teh kudu diperbaiki kahirupan teh komo kamari keur pandemi mah kuring keur usum corona mah galak kan kuseup kan useup hei kan useup istighfar ayeuna teh keur pandemi cing atuh ulah ngarauseup wae sia teh ngabeakeun waktu piran moal bebeunangan kalau nu ge make masker mulai nu ngae heeh kamari nya keur pandemi mah pan riweuh segala rupa teh alhamdulillah ayeuna semakin kondusif negara urang corona teuing ka mana leungit beurnya mudah-mudahan si leungit si eueuh deui riweuh kuring keur aya pandemi keur aya corona ceu bangkrut atuh harita datang ke bulan Rajab Bang datang bulan Rajab jadwal saya sudah padat Rajab Syakban itu 2 bulan sudah full torojol teh corona tolong teh corona teh datang atuh panitia kabeh kompak Pak Ustaz acara teh batal pamajikan karena dak pegang biasa menang besek harita mah los 2 bulan tapi beki dia alhamdulillah aya deui pangajian teh ngan ketat ketatna luar biasa sagala disemprotan heula kuring teh kos hayam malahan kuring punten gaduh kawauhan pas satgas boga kawauhan satgas kuring eta nih hanya akal resep nomor satgas atuh unggal poe ditanya Ustaz beuting ayeuna jadwal ka mana ka Kulon ka Banten harap prokes jaga ngan prokes deui teh satgas unggal poe bosen aya ngadengena prokes heueuh nya prokes teh protokol kesehatan heueuh anu 3 M teh heueuh nya 3 M di kamar gedak 3 M sia teh pertama Pak Ustaz harus menjaga jarak bawel sia satgas da ieu sok ngajaga jarak can pernah ceramah dina tonggo ini jaga jarak nu kain lagi kuring mah da 3 M teh jaga luanya memakai masker masker masuk dibawa aya ini aya bahkan masker kuring aya kene na mobil lain aja jelas nu kamari-kamari aya kene masker kuring masalah spesial masker kuring mah di warung di apotek nang ieu pamajikan BH dibagi 2 kenaon make masker eta mah kenaon lamun dipake teh nang nyeplok Allah kreatif pamajikan deui mah hebat
kreatif. Oh nu kaduana eta mah pakai masker, M nu katilu teh naon teh? Oh deh, M nu katilu teh naon teh? Lain. M nu katilu. Oh, membawa besek lain. M nu katilu teh. Harita ter masa corona kan, masya Allah. Bahkan saya punya pengalaman pribadi. Sakumur nyuhun hulu, kuring ceramah, kakarak ceramah 8 menit gara-gara aya corona. Iya kisah nyata. Pengalaman pribadi demi Allah, saya tidak mengada-gada lain ngarang cerita. Saya pernah ceramah ke 8 menit di daerah Bogor kene. Hari teh ngaran kampung nate Cibedug Maya komite lepat. Saya dionang ceramah dina acara Rajab Pamulut di hari teh. Kakarak bakuring teh naik kana panggung aya 8 menit mukadimah panitia maju long kana panggung. Pak Ustaz, aya naon? Enggosan. Nah, sia teh aya nyari 8 menit. Turun Pak Ustaz, turun. Kunaon sia ngadadak turun aya 8 menit. Tersiap Pak Ustaz bayana turun. Hanya 8 menit. Oh tenang naon 8 menit ya. Emang maksud naon? Itu cenah ge Satpol PP Satgas teh ngabubarkeun. Rek diserbu ku Satgas. Atuh aing kumaha ieu Sat? Eta kali teh. Oh geus turun. Teh ya tenang naon 8 menit. Tenang naon 8 menit teh. Ari eta upload kumaha? Oh sok jadi korting kan. Itu 8 menit bayangkeun, tapi menang bener kan. Eta 8 menit beri pernah ceramah gara-gara keur masa pandemi. Tapi alhamdulillah akhirnya terus normal deui. Mudah-mudahan negara kita kedepannya semakin kondusif, semakin aman dan berkah. Amin. Jadi jembatan pikeun nuju kana jalan katakwaan teh ngaji aja ngaji supaya naon? Supaya urang teh boga ilmu. Di mana boga ilmu, ke urang boga cahaya. Sebab al ilmu nurun, ari ilmu teh cahaya. Di mana geus aya cahaya, maka tangtosna urang hirup bisa ulah-ilah, bisa ngabedakeun mana bener, mana nu salah, mana anu kudu dituturkeun, mana anu ulah. Contoh analogi sederhana saja. Ieu lampu cahaya, ku sabab aya cahaya tuh kateng jawaban bisa ngabedakeun mana tisu, mana cai bodas, mana nenen teu cai bodas. Ku sabab aya lampu bisa ngabedakeun. Ibu bapak punten mapah di ditu ka dieu salamet teu nyasap sebab aya lampu penerang jalan caang. Bener. Sok lamun poe ngabelegedeun bahan cilaka teu, bahan tijoglok teu, bahan nyasar teu. Ai poe masuk cilaka, maaf. Nu poe masuk cilaka modal dongeng. Bener ku poe mah cilaka. Harita eueuh aya aki-aki balik muludan menang berkah diasongkeun ka sini ini aya naon aki. Alhamdulillah aki ayeuna menang berkah. Di mana? Dina ladang muludan hadir. Alhamdulillah kabeneran dewek lapar. Di Bogor jadi beredar. Iman ini bos salah. Iya aya aki menang berkah. Alhamdulillah urang pura aki heuh ayu urang pura dipura ku si aki jeung ku si nini teh ya dipesek-pesek teh ai barang rek dipura teh pes teh pareum lampu poe lampu emergensi eueuh lilin teu aya senter ge teu boga. Aki kumaha urang daangna poe kieu ya nitong pusing daang mah daang we ni da eueuh caritana daang nyasap kana ceuli daang mah nepi wae kana bahar dahar si aki jeung si nini teh bari popoekan. Bener ari poek mah sok cilaka mimiti anu dahar anu cilaka si aki ari sugan teh daging anu dicomot padahal mah lajah. Mun gagak si aki ya lajah oi bos si aki ngagayem lajah dahar si aki jeung si nini teh beres dahar si nini teh hayang nginum. Aki nini hayang nginum pangnyanakeun caina ka pawon ya poe nini tong ka jauh da dihareup ge aya rampaan kumane dirampaan ku sini teh di mana. Oh iya aya di inung eueuh rasaan emang eueuh nino masih ini teh ya
nginum loba teuing sinini teh tungtungna hayang pipis hayang kieu aki nini teh hayang pipis anteur atuh ka kamar mandi wah kolot-kolot balaga hayang dianteur leumpang we sorangan mapai tembok bos ini teh mapai tembok ka kamar mandi hoyong pipis teh tapi kersaning Allah nepi sini teh ka kamar mandi pipis wes sini teh tah maaf pipis nini jeung pipis parawan beda dari suaranya pun kita bisa membedakan lamun pipis parawan mas semurannya masih kencang saya tak parawan lamun ibu-ibu anak dua ngageber geus doy anak dua lamun nini ngabuluk meureun imah meureun jika nama pas itu pada KM jika nama jangan pernah hitip amit-amit jika nama ngabuluk jika nama gitu pipis sini teh yo beres pipis hayang obeh caina teh aya saat aki geuning nini terek obeh teh cai teh Allah saat aya dina bak rampaan kumane dirampaan ku sini teh siore teh bener dina bak teh saat aki geuning dina bak teh saat eueuh cayan kumaha obehna nini aya sagayungeun urut aki teangan gayungna neangan gayung sini teh da bejana aya sagayungeun cai jeung obeh mah ai dirampa-rampa neangan gayung teh eueuh leungit goblok gayung ka mana teh gayung si horeng gayungna teh lain leungit tapi gayungna teh keur dipake ku incuna di sisi imahna keur ganti oli motor kadenge ku incuna nini neangan gayung lain ho goblok kadiakeun incuna belekung urut ganti oli motor teh lain dibahekeun lain dikumbah heula dianterkeun ka sini nih meureun dina gayung teh lain cai tapi oli campur bensin da poe ieu teh poe alhamdulillah nuhun ka chef aya sagayungeun majeng obeh chef blokeun obeh oli campur bensin meureun kalilaan efekna panas jeung ateul aduh goblok cai naon leun beuki lila beuki panas beuki lila beuki ateul kubur hubungan sini aduh aki tulungan ini panas anteul kunaon ini kenyaho ye cai naon goblok aing panas ateul heuh kedeung aki tulungan corongan heuh kedeung ini kedeung bo eta si aki ikhtiar tanya asa pamajikan asa inget dina lamari aya senter atuh ka tengah imah si aki teh neangan senter na lamari aya rampa-rampa neangan senter teu panggih aya rampa-rampa manggih korek gas kan ini aya ye jeung nyorongan mah cangega sini nih cangega oli campur bensin kebayang tuh sini nih cangega dicepretkeun korekna ngajelegur eta sini nih oh tatangga kabeh ear weh kompor gas saha euy padahal lain kompor gas tapi sini nih ngabelet gara-gara naon mimitina gara-gara naon gara-gara hirup oke gitu lamun diri jauh tina didikan ilmu agama hirup taradaek ngaji lihat ibarat cicing lempang di tempat poek bahan cilaka komo urang teh manusia nu hirup di alam dunia kita ibadah maaf ibadah yang kita lakukan tanpa dengan ilmunya loba katerangan menyeritakeun di antawis aya katerangan dina kitab Risalatul Muawanah pamita lepat kieu kateranganna man abadallaha bi ghairi ilmin kana dararul aidu alaihi bisababin ibadati saha jalma ibadah ko salatna puasana ngaji Qur'ana bi ghairi ilmin tanpa jeung ilmuna lain malah nganterkeun kana kasalamatan malah nganterkeun kana kacilaka
mantak segala tol karena ngaji ngan niatan anu sae di mana orang indit di bumi ka majelis taklim niatan anu hade sebab niat ngaji teh dina taklim dibejakeun aya opat hiji niat ngaji teh milarian ridho Allah dua niat ngaji teh hayang ngaleungitkeun kabodohan tilu niat ngaji teh netepkeun diri kana Islam nu kaopat niat ngaji teh syiar agama sing alus niat dina tolak ilmu geus rek turun urang teh geus sajam leuwih sajam setengah ieu aduh aing al-maghfurlah abuya uji turtusi Cilongok anjeunna parantos ngandika dauhan mantena eueuh deui amalia anu pangabdol abdolna di akhir zaman iwal ti ngaji aja ngaji supaya hirup nyaho arahan supaya hirup teu babari ka bawasa ka komo anak-anak urang sebagai generasi penerus maaf Senin kemarin saya ngaji di daerah Cikarang Pusat. Punten Pak Polisi duka di dieu mah. Di ditu di Cikarang Pusat saya dapat info dari DKM. DKM pamita lepat namina Al Barkah. Pamita lepat saya ngaji di Masjid Jami Al Barkah. DKM na laporan ke saya, Pak Ustad. Saya sedih kunaon. Setiap hari sekarang ada saja satu korban daripada korban pembacokan. Saha anu dibacok na padekan siapapun anu ngaliwat dibacok. Saha pelakuna ngakuna gangster. Saha gangster teh kostumna jelemana budak SMP, budak SMA lalagaan, gagayaan, jajagoanan jadi gangster. Jelema liwat tepungu-pungu dibacok, jelema liwat tepungu-pungu dikadek. Ieu teh penerus bangsa jeung agama. Iris kurang ningalina budak-budak SMP SMA geus sekarang itu pebolahanana meureun ieu teh kajongjonan teuing nu jadi kolotna teu dibebaskeun kana pendidikan agama anu bener oge pergaulanna teu dipantau bener mantap hade selain daripada pendidikan agama oge saya titip nu kaduana pergaulan jaga pergaulan perhatikeun diri urang anak urang keluarga urang pergaulanna jaga kenapa karena yakin pergaulan bakalan mangaruhan bener mangaruhan moal yakin pergaulan bakalan mangaruhan sehingga ditauhidkan ku ulama dengan bahasa-bahasa Persia dia bahasana ya robbat batur buda jamalin bad bihaqidan tibaqillahi soban ya robbat arotasi wajahim ya roniku korena ya bilain bergaul dengan orang salah singkatna bakalan ke bawah salah eta jalan neraka tapi lamun ngagaul jeung jelema bener bakalan ke bawah bener eta jalan menuju surga mantap kahade pergaulan ieu amat sangat mempengaruhi analogi sederhana saja Kang jangankan kita manusia ulah si urang jelema kardus eta kardus kumaha ngagaulna kardus bakalan kabawa mahal lamun kardus ngagaul jeung mahal kardus bakalan kabawa mulia lamun kardus ngagaul jeung mulia tapi kardus ge bakalan kabawa hina lamun kardus ngagaul jeung hina contoh abdi boga HP Samsung S20 Plus hargana 14 juta keur teu boga duit dijual eta HP teh ai barang rek dijual teh kardus kaleungit hargana jatuh nah eta kardusna jadi berharga dan ngagaulna jeung mahal aya hargaan kardus ge ngagaul jeung berharga mah bener kardus bakalan kabawa mulia lamun kardus ngagaul jeung mulia contoh Quran teh mulia urang boga Quran Quran urang teh sampulna geus eueuhan geus sorek kreatif urang aya kardus urut aqua didamel sampul Quran ku urang dipapantes dirapikeun make kertas kado eta kardusna kabawa mulia di mana rek nyabak urang kedah gaduh wudu heula nah eta kardusna kabawa mulia dan gaulna jeung mulia leres tapi punten kardus oge bakalan kabawa hina lamun kardus ngagaul jeung hina contoh kardus ngagaul jeung gapleh dibebeut bener menantu main gapleh jeung etoha moca dah eueuh main gapleh subhanallah alhamdulillah bahwa pokoknya menantu kami etoha main gapleh moca
ka bawah hina eta kardusna da ngagaulna jeuhina komo urang jelema komo urang manusia apalagi anak-anak kita ngagaul jeung kiai ngagaul jeung santri insyaallah jampe wudu jampe salat mah apal ngagaul jeung tukang minyak kajepretan sengit-sengit nama tapi lamun ngagaul jeung mabok ulah nyalahkeun sasaha lamun anak-anak urang milu abok-abokan itu terjadi Kang di daerah Bogor Selatan tetangga lembur saya tahun kemarin ada kejadian 14 orang pemuda hijina awewe mati pae gara-gara mabok overdosis. Di antawisna ada seorang perempuan berumur 14 tahun manehna ngagaul anu salah akhirna pipilueur milu abok-abokan pae 14 urang dadak nauzubillah keur mabok pae ih gila mantap maaf kalau sok mabok beureunan cairna bisi mawat keur mabok pan ajal mah teu bebeja kabayang teu urang keur mabok pae keur teu eling ka Allah keur maksiat mabok maut ke di alam kubur teh pan dihudangkeun deui urang teh sing areling nu mabok maut di alam kubur dihudangkeun deui ari efek mabokna aya keneh teh hudang ada din kieu goblok ini mana poe di mana ieu nya mabok linglung di dalam kubur kan mabok mah datangkeun karena kieu saha teh duaan tuh goblok mun karena kieu geus gemes kana mabok mah ya sia dakmor ku aing mun karena kieu tanya ku mun karena kieu man rabbuka saha pangeran anjeun nu mabok disentak kalau kamar disentak macam-macam hidodet anjing eta nu mabok ka malaikat dagor ku malaikat rejet alus deui tanya deui waman nabi uka saha nabi anjeun duh sahanya aing nabi aing musodek nabi aing si musodek hari teh rame geuning nya musodek dia ngaku jadi nabi eta hayang seuring menang wahyu teh di Gunung Bunder tetangga sabelah kan menang wahyu ngaku di Gunung Bunder didagangkeun ka Jakarta laku di Jakarta loba pengikutna aya di urang di urang di babari ka pangaruhanana babari ka pangaruhanana ya Eden hari teh beres musodek mah dia Edennya musodek tewak ku polisi 2 tahun penjara muncul deui dia edan ngaku malaikat Jibril tewak deui ke polisi penjara 3 tahun gagah polisi di urang mah mantap FBI CIA angkat jempol polisi Indonesia memang hebat jangankan teroris malaikat ditewak tewak malaikatnya hebat polisi di urang mah hari teh tewak penjara 3 tahun rupa-rupa ieu teh babak pangaruh naon pangaruh jauh di para alimil ulama hirup cara daek ngaralaji akhirna babari hirupna ka bawah sakaba jaganya diri urang sewang-sewang jaga keluarga urang yuk urang udah ieu makom katakwaan sebab ieu katakwaan teh nya eta parentah jingga hayang ti Kangjeng Nabi lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi yuk urang udah ieu makom katakwaan jembatan pikeun nuju kana jalan katakwaan nya eta ngaji ulah jarauh di para alimil ulama eusian majelis taklim anu aya halalanir sing gararatol oke jagalah ketakwaan kita jagalah keislaman kita dengan cara hati-hatilah dalam bergaul hadirin wal hadirat rahimakumullah sajam setengah langkung kuring cumarios dina ieu panggung hapunten ka para wargi sadayana mudah-mudahan nu haladir di sing paranjang yuswana sing sarehat badana sing arageun milik rezekina ku barokah muludan mudah-mudahan sing hasil maksud urang dunia jeung akhirat urang amin ya Allah ya rabbal alamin oge doakeun abdi sing sehat sing aya dina padang dengan Allah uih ayeuna ka Bogor sing aya dina kasalamatan amin mugi nama sadayana nu haladir di dieu mudah-mudahan Kang urang sadayana ke di akhirat sing diangkeun aya dina payungna syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permios sanes desono pamitan sanes dosonan ulah wa kabaralik ulah wa kana rarangtung ke tutup doanya tutup doa anu balik ke heula didoakeun ka pangi pocong saya doa lagi doa sepuhan ke warokah ka diurang permios sanes desono pamitan sanes dosonan kembang paku kembang kopi kembang mayang naayakan lamun ngaku cinta ka Gusti sing rajin maca Quran insya Allah kembang paku kembang kopi kembang mayang naayakan lamun ngaku cinta ka Nabi sing rajin maca sholawatan kembang paku kembang kopi kembang mayang naayakan lamun panitia cinta ka jisim abdi itu gue buru-buru gerak kardusan
khair abi qasim bi aw abhimi wasuk wa idrobum biha aidunumi wa rabbu fi ghairil ladhi mararaja wa ma ubi haf'al wada malam yubah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.